أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Di zaman fitnah kuari paman ahabba ayuzahzaha minan nar sahaja lemah anu nikahayang dijauhkeun tina neraka anin nar tina neraka durhul atau diasupkeun ka surga. Nah ieu mah geus hiji bae geus atatihi fitnah tahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Fitnah pasti datang. Ketika fitnah datang teger jasanya na iman ka Gusti Allah. Asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun naon gitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah sieun iman ka Allah iman ka yaumil akhir berarti geus tidak mentolerir terhadap fitnah kos kitu ngajauhan tina fitnah nyalametkeun diri menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi nyana datang ka manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina pokona mah nyana kitu-kitu bae keur sorangan kitu keur babarengan jeung manusia kitu bae geus percis kos dina engke bakalna kos tengah peuting aya damar percis kos dina sirah anu bulu buuk da hideung aya hiji nyeng celing teteh naon ngaranna huis bakal kadeuleu ge lamun urang teger dina agama sieun ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah berarti sieun ngajauhan tina fitnah di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeuleu ku sasaha sinarna percis kos tidak sirah kitu buukna hideung aya huis hiji yang celing hiji bakal kadeuleu tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae terus ieu keur carita ala kadarna doang fitnah kabelah dina fitnah tina televisi fitnah tina HP fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya engke bakal tambah ditambah deui fitnah dan berbagai fitnah geus puguh nu tadi caritakeun kabair pakabair mah baheula mangan sakadar teu saralat doang fitnah teh tapi teu ngalawanan kanu salat kuari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat geus puguh kuari baheula mah nu mabok eueuh di lembur kuari mah mabok merajalela zina judi penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman kiai memang pantas geus kitu teh kuari mah aya kiai tah digedekeun aju kiai na joget deh atuh mantap atuh ja kiai na ge ceramah na ge mawa keyboard henteu kumaha coba atuh ja kiai na ge ceramah ge joget ieu atuh di imah kiai na ge TV atuh aya 5 pan paranti nyana paranti pemajikan paranti anak paranti tamu wah ambalayangan teu jualan TV doang tak kiai fitnah jeung fitnah terus makin ka ditu makin parah terus disapirakeun bae ku kiai teh HP dianggap enteng televisi dianggap enteng memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa ketika urang deuk berjuang mah butuh teh informasi silakeun tapi keur henteu mandeukna naonan atuh nah makin ka dieu dirasakeunana makin loba makin bahaya amburadul ka dituna sarua bae baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba bunga bank riba nu nentang kamari ieu kurang kumaha teteh di zaman bapak-bapak urang komo bapak kolot urang mah kadenge ngejelengeng keneh teh rentenir teh haram bunga bank haram Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional nasional seragam kabeh mulai teh aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bahwa bunga bank teh halal di jamul jawamean masyaallah ku berani teh geus teu kudu dilawan tah mah suku sia jamul jawamean goyatul usulan los leg-leg ku sia tapi urang mah geus boga anggaran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab
kitu naon ngaranna Ihya na Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus sekuda nukil-nukil sebab saralah ku ari tukilan-tukilanana. Sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantaran dirina aya di dinya tukil, dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil, dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukil nyana. Jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu. Sabenerna mah eta teh riba teh anu diharam-haramkeun ku kiai, eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna. Aya nu ngomong kitu lagi kiai. Tah kiaina bodoh sabenerna mah ieu teh ieu naon karangarana bank eta teh sabenerna mah perusahaan kiai nu sabenerna mah showroom tak kredit eta teh sabenerna perusahaan kiai santri teh kudu nama usahana kos kitu teh jadi teu capek tapi untungna gede nu sabenerna mah eta teh diciptakeunna kudu ku santri mun santri palalinter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh bae kieu teh mudah panjang umur bisa tobatna Masya Allah geus kabali ngerjasa selidik horenganan kiai na anakna boga showroom atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos kitu terus bae na leg-leg ka apa ku kiai jadi orang koros mah tuh tah ieu timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyaritakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah ku teu seragam dina hukum teh maksakeun diri inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun fitnah teh bakal terus menerus hiji jelema nu salamet tina fitnah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal yang Nabi nyaritakeun di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa sebab umat ieu awalna ma'afiyah lungsur langsat rarapi tapi di akhirna balauha loba balai loba fitnah sahur Kangjeng wataji'u fitanun bakal datang berbagai fitnah yatlu ba'duha ba'dun nu bakal macakeun sawarehna ka sawarehna deui. Woi, engke mah bakal anu bakal anu tapi teh geus diomong-omongkeun. Jadi di beja-bejakeun heula kos kolot urang baheula. Kolot urang teh baheula teh nanti mana meureun eta bahasa-bahasa kolot masih kadedengekeun keneh bae. Engke mah sia lalaki jadi bikang jadi lalaki eta bahasa kolot baheula. Sia lalaki bakal jadi bikang bakal jadi lalaki hartina lalaki kos awewe kos lalaki mulai tak tekebel buk panjang awewe lalaki bukna panjang awewe bukna para rendek eta omongan kalau teh nyata jasa nyata engke mah sia pakaian lalaki jeung pakaian awewe teh atuh sapake lalaki awewe kuari kaos sapake celana sapake atuh sepatu sapake geus sapake bae malah mun urang keur naik mobil teh aju aya nu naik motor boncengan bisa tetebakan lagi teu bigang ti bajah ya lagi di belakang aya ada laki oh bener laki barang turun teh aya susuan tuh salah sia berarti tak eta teh tetebakan naon kolot baheula mah bisa engke mah di sawah teh di sawah sia eta teh bakalna uluh tangkal listrik loba jasa di sawah lain tangkal pare diganti ku tangkal listrik arti mah mak di sawah aya tangkal listrik ge lain tangkal pare horenganan jadi perumahan ieu atuh sawahna diganti engke mah jelema dagang teh dagang imah sia imah didagangkeun dipikir ku urang mah digotongan imah oh lain atuh dijieuna imah teh kolot baheula nyararata jasa masyaallah luar biasa engke mah partai we nyaritakeun partai loba engke bakal saeutik ke di akhir bakal loba deui partai ke bakal saeutik deui ke bakal loba deui eta bararagus mah bagus nah kabeh makin ka ditu makin jore bae dileutikeun jore dibelobakeun jore kolot baheula geus ngomong ti heula sagala rupa ke sirang geus aya kali ngujur ngulon tamah caina lain bakal jadi cai biasa bakalna getih tamah nu nyaianana lamun engke bakal pamarentah jieun kali ngebat kulon ket wetan ti wetan ka kulon
eta teh engke eta mah lain jang cai biasa, eta mah lain jang nyanyian sawah, lain jang nyanyian huma, lain jang nyanyian masyarakat, tapi ka utama bakal getih. Eta iraha di mana-mana geus nyambung pulau ke pulau. Baheula mata pulau Cangkir diomongkeun teh bakal nyambung, eta cicirita geus moal beres. Engke mah pulau Jawa jeung Sumatera nyambung, Madura jeung pulau orang nyambung. Engke bakal aya jalan ngebat lempeng, bahasa kolot mah baheula eta kos kitu horeng tol eta kuari. Eta janyara rata, tah eta tah nu pake anggeran jasa mah di lembur urang mah ieu Tangerang Serang Pandeglang, tah eta tah nyambungna gitu antara urang jeung nu tadi caritakeun gara. Tah adu sejarah teh naon? Pulau Cangkir nyambung kuari geus nyambung. Nu jualan imah geus loba, tol geus aya, nyararambung bakal disambungkeun deui atuh itu nya urang ye Merak itu Sumatera ke bakal aya tol terus sabada eta bakal jieun kali ke omongan kolot baheula tah ke lamun geus nyambung tol Sumatera, Pulau Jawa jeung Pulau Madura teh kacarak aya kali ngulon ngetan tah eta mah bakalna eusina tah eta mah teh caina getih bakal perang teh jeung saha ieu teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DDI, Amerika moal ka DDI eta jang perang saha kakakna bakal ngebunuh adina, bapak bakal ngebunuh anak, anak ngebunuh bapak, emak dibunuh, dulur dibunuh, pemerintah ngebunuh rakyat, rakyat ngebunuh pemerintah. Eta kolot baheula mah kos kitu heuh meureun perang saudara mun cara kurang. Dia cirikeun bae ke bakal dijieun ke kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge. Asal geus nyambung Madura, Jawa, Pulau Jawa jeung Sumatera ke bakal aya kali ngebat tidinya beres ngabangun lila ngabangun puluhan tahun. Nah eta ke bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa, saling membunuh. Eta mah ciri doang. Berarti perang saudara anu bakal nya. Gitulah kolot baheula eta nyahoan jasa tah fitnah teh dibacakeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kieu. Engke bakal kafratu wala zina, anak zina loba jasa bakal. Nagara ge dipimpin ku anak zina, imam masjid ge anak zina. Bakalna imam Jumat anak zina, di kantor-kantor anak zina, nu jadi presiden ge anak zina. Kangjeng Nabi bakal kos kitu mah nya, henteu mah nya jak kuari anak zina mah luluh atuh. Pertikahanna atuh teu bareres pan beureum jadi anakna anak zina geus puguh nu zinah nama kuari jadi oba jasa masalah sebab anak zina ngaji Quran bagus kuari jadi imam atuh geus mulai disababaraha musola mah anak zina eueuh masalah ngan eta ucapan Kangjeng Nabi bakal kos kitu di akhir zaman teu bakal loba anak zina nu mingpin salat ge anak zina, kantor anak zina, presiden ge bakalna anak zina. Nih taji'u fitanun yatslu ba'duha ba'dan dibacakeun ku sawareh umat ka sawareh deui engke bakal loba nu mabok teh geus jadi kebiasaan. Bah pemuda geus mabok kuari mah ningkat deui lain ngaeuweuhan mabok teh budak SD mabok. SD mabok terus mararabok rusak akal urang dengan berbagai dalil kumaha bae. Mungkin serangan Amerika, mungkin serangan pokoknya mah gitulah keayaan anak mabok jelema lain makin eueuh tangkap kuari tah ditangkap hiji tumbuh 10, tangkap hiji tumbuh 100, tangkap terus bae sa Indonesia merabok pohara jasa mabok identik jeung zina, mabok zina judi terus bae bal eureun-eureun engke bakal loba judi riba teh Kangjeng Nabi kasratur riba engke mah kuari mah munggah haji bae bisa teriba munggah haji urang teu bisa teu make bank berarti kan mah riba terus riba dagang riba haji riba segala rupa riba nementak eta teh geus umul balwang kena sahabat naroskeun Gusti Rasul eta ku loba-lobana riba engke urang kumaha atuh haram gitu cukup nyokot jang ukuran ibadah ka Allah bae jang ukuran dahar nginum jang cukup ibadah eta geus salamet sakitu bae leuwih tidinya cilaka tayyulah taji'u fitanun yatslu ba'duha ba'dan bakal datang berbagai fitnah nu bakal ngomongkeun sebahagian ka sebahagian deui geus diomongkeun taji'u
sayati Kangjeng Nabi geus nyaritakeun bakal datang tah kuari urang tahun 2000 pas jasa naon nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi di tahun bangta 1400 kali tuna makin mantap makin loba makin dahsyat fitnah teh. Mantap kadina taji'u fitnatun datanglah fitnah fayaqulul mukmin cak jelema mukmin asana hadhihi tuhlikuni fitnah ieu asana nu bakal ngarusak ka urang. Aduh asana bahaya engke sumatan kasih pulas eueuh deui engke wataji'u fitnatun datang deui fitnah fayaqulu cak mukmin asana fitnah ieu nu bahaya mah hadhihi aduh asana iya nu bahaya mah yeuh eta selalu kitu bae kuari urang teh lamun anu memang henteu mikiran kana kasalamatan di akhirat mah dak pilkades mulai ustad dibarareun duit kiai dibarareun duit atuh ustad ondok mah seuseurian ondok teh seuseurian asa menang asa untung tapi kapan ari anu mikiran engke kumaha di akhirat mah pan ieu teh sogokan nu kos kieu ngaranna mikiran aing salamatan teu pan ieu disogok ieu milih salah teu milih salah asana rusak ieu ku fitnah ieu tah nu bener mah si kiai si santri si masyarakat teh mikirna asana rusak ku fitnah ieu mah kelas eueuh de jol pilkada leuwih gede ieu mah leuwih gede seserian pan anu sok ka pendopo mah mantep lumayan 3 juta saminggu sabulan atau antri di ditu cak anu kos kitu mah seserian buahe tapi cak anu mikir mah asana fitnah ieu nu bahaya mah ieu duh kamari mah leutik ieu mah leuwih gede asana bahaya dah datang ka hari las eueuh datang pilgub lumayan kuari bae ge Tangerang teh geus kabagi 2 kiai teh aya Kiai Wahidin aya Kiai Atutin sabagi 2 kuari teh kadele ieu Kiai Wahidin jeung Kiai Atutin lain deui mah lamun buringas Kiai Atutin eta lamun anu bangsa kieu eta Wahidin eta mah kitu di Serang di Pandeglang Kiai Ustad geus kabagi antara Yan Kosimul Kiai baena Wahidin wa Atutin jadi geus kabagi 2 kuari geus bage eta motor ge lamun diselat teh atut lamun Wahidin mah mogok Wahidin mah eta kos kitu mah fitnah bagi anu raramean mah anu asa meunang geus heheotan bae tapi nu mikiran aing salamatan teh di akhirat ku kos kieu teh ieu pan bisa dipertanggungjawabkeun ieu teh sogokan teh ieu teh halal apa henteu sih duit kos kieu mikiran nya asana ku ieu aing rusak ieu bahaya ieu beres eta las eueuh pilpres leuwih gede teureun-eureun kitu jeung kitu bae taji'u fitnatun gontok-gontokan ke berbagai organisasi gontok-gontokan antara partai jeung partai ngan lamun kurang dipikir teu kumaha gontok-gontokanana lamun urang dek berjuang ye boga pikiran hayang berjuang tak urang kuari cicing di Indonesia sementara Muhammadiyah terus bae nyulusup sedangkan orang kan hese eta teh untuk menopang eueuh di jalan kecuali kudu make organisasi di NU. Urang asup ka NU beneran NU ribut NU jeung Muhammadiyah fitnah kanu aya. Islam papada Islam. Timbul deui PKS. Kok ieu nyelonong bae si PKS teh. PKS teh nyelonong jasa teh pugu anggeranana dasar hukumna teu pugu. Anu teh urang otomatis kanyeun tandinganana partai berarti dah naon ieu partai urang ieu tadi PKS kuari urang PKB geus eueuh maot dia bibiranana anu aya keneh tapi wujud Gang Adam iku kumaha ieu tah urang lamun deuk berjuang mah eueuh deui lantarannya nyulusup ka birokrasi atuh urang ge kudu main birokrasi kurang berarti kudu ditandingi ku urang sedangkan ditandingi teu eureun teu repeh lain deuk ngabaju ke negara ieu jajapah hayang-hayang hebat dirina ribut piributeun teh loba jasa diantepkeun ku urang eleh urang teu diantepkeun ribut deuk kumaha coba kos kuari ieu mun diantepkeun bae orang NU kaserang ieu ku Muhammadiyah lamun diatapkeun dari organisasi NU teh kaserang ku Muhammadiyah nyana masuk melalui birokrasi geus lain nyaritakeun demokrasi deui nyaritakeun hukum dibawa ku nyana tah ieu geus bahaya jasa kan
Aya zaman Gus Dur bahkan ulah aya unsur-unsur hukum, demokrasi bae. Hukum mah cekelan di organisasi bae. Kuari mah ngarayap. Lamun ngarokok diharamkan melalui kitu birokrasi berarti kan geus ngarayap. Lamun tolak tilu jadi hiji melalui birokrasi kan berarti geus diserang. Lamun anak angkat geus jadi menang berarti kan geus melalui birokrasi. Mui kuari. Nah, diusapan titah nyeun keputusan. Kan berarti diserang ku Muhammadiyah. Urang maca diserang ge, tapi orang Jogja mah diserang. Diserang gitu, diserang. Kalau inget Haji Muhadi bae maca koran di dieu. Hari Senin Bupati sedang apel diserang. Diserang apa ya? Di dieu maca korannya. Ini diserang bagaimana ya? Ada apa ya? Oh, mana coba lihat. Diserang bukan diserang. Oh iya, diserang. Aduh, Bupati hari Senin apel diserang. Sama apa diserangnya? Serang, sia udah serang atuh. Salah maca bahaya. Tah, ieu caritana urang ieu mun nyaritakeun perjuangan nyeri hate teh ya. Nyara terus bae nyulusut NU-na ieu HS bae ngees. Serangan. Partai dengan saukur ngaranna doang Partai Islam P3, Partai Islam PKB, Partai Islam naon deui? Geus berarti geus. Tuh BPR dan lain sebagainya ngaran doang perjuangan nama tetep bae PKS dulu coba halangan atuh sia mun urang gairah timbul aing tampil teh ieu mah nu tampilna si bangsa bocokok deui bae kuduna anu siap ngaberesan tah ieu urang beuki lamun deuleu kadinya rapuh amat atuh Indonesia teh rapuh amat kumaha kahareupna timbul lah gairah hayang urang fitnah nu aya perang antara politik partai jeung partai, perang antara organisasi urang cicing berarti nyana terus-terusan merajalela. Urang berangkat perang teu eureun-eureun. Ilah zaman fitnah ngaran lantaran henteu leuleuy hatena henteu tawadu ieu mah pahayang-hayang ka bagi. Pokos imam masjid bae, imam mushola nu pantes mah jadi imam teh itu dia mah kurang pantes lantaran nyana nu hayang teu terus bae waladhdallin terus bae. Teu pararantes sabenerna mah. Eta teh terus bae gesek-gesek. Iyalah zaman fitnah pokos kitu tajiu fitnatun. Ieu terus teu eureun-eureun fitnah. Moal eureun-eureun terus bae umat. Mantak lamun keur mikiran kiamat ieu sih. Padahal bupati naja kurang kumaha tapi geuningan gerak-gerakan bupati anu kitu keneh tah ieu teh deuk iraha atuh pembisik-pembisik mantak naon atuh bisiki maka bisikan-bisikan agama ternyata nu deukeut jeung jelema gede teh teu pernah ngabisiki agama boro-boro ngabisiki agama korengan lagi atuh teu nyahoan ka agama ieu beuki hancur fitnah kadituna beuki ambalaya tuh engke mah meureunna nu nyahoan ka pangeran meureun nyahoana maraca buku bae jeung di laptop bae terus bae belajar teh make televisi make kitu buku kabelah dina koran henteu make belajar langsung ti guru geus waktu fitnah makin fitnah kuari nu oleng otakna loba jasa anu nyokotan wiridan ti buku di wirid nyokotan buku nyokotan wiridan ti televisi nyokotan wiridan ti kitu naon kitu ngaranna ti satelit dan lain sebagainya ayeuna kuari oleng jelema gede aroleng akibatina wiridan kos sekarang itu kos nanahonan nah iyalah fitnah zaman fitnah teu menang salah setik tah nu mentek ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal pahara luar biasa kita faman ahabba saha jelema nu dikahayang ayu zahzah dijauhkeun tina neraka ayu dukhala jannah atau diasupkeun ka surga fatatihi fitnatahu maka kudu ngadatangan kana fitnahna wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir bahasana kos kitu tapi nu dimaksudna mah kieu fitnah pasti datang tapi jelema tetep bae iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir lamun hayang salamet jauh tina neraka hayang salamet berarti asup ka surga ketika fitnah datang ulah milu-milu cicing bae iman ka Allah iman ka yaumil akhir tetep bae teu bisa diganggu gugat teu aya tawar menawar nyana mah kitu bae eta salamet geus bae cicing waalaikumsalam ieu aya sumbangan ti atut gede teh letik letik yang haram gede ya meja haram
main sama mobilin di motor sama mobil halal. Aduh, masya Allah. Waalaikumsalam. Ijaya ya tizati kita bukan sebenarnya 500 haram bejakan haram 500.000 haram aing mah geus moal tanggung jawab di akhirat hese minggu harap dikiriman nih berarti 5 juta haram tanggung jawab hese ayo lah bong nanda daletik soran haram minggu harap dikiriman seperti 20 juta haram iki bani jadi mah 50 halal budak 50 mah kebeli apaan sakan urut-urut bae mah halal tamah lamun 50 juta deui bae pidato ya kiriman dulur atuh naon hesena sapira milih atut da kula laki kitu ku bikang kitu atuh masalah aja dipimpin ku saja bakal kitu-kitu kene geus maningan atut bae diteruskeun eta 10 juta kenceng sorana eta 10 juta kenceng jasa ke 5 juta mancan pati kenceng tapi kalau 10 juta kenceng 100 juta gitu 100 juta kencengnya mun 1 miliar mah asana pegata urat pegat asana 1 miliar mah eta tolol jasa ieu ari kiai teh lepas dari kalah dan menang lepas dari begitu atau tidak begitu haram tina jihad milih awewe lagi geus haram tapi ieu kajeun ka masyarakat mah bodoh ieu kiai nu nyaho hukum kolol lagi tolol deui tama ibnu tolol wa ibnu goblok tama tuh di Indonesia bae ge pan di Indonesia Tangerang geus loba jasa pan eta ieu mah lepas dari kumaha pelaksanaanna sama atau tidak sama eta teh geus haram milih na haram Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa teh menjadi pemimpin layak lalkom teu bisa diganggu gugat tah lamun datang fitnah seperti eta kemudian manehanana teger bae haram bae salamat surga tanu geus kitu lamun dak dana datang dak dibere duit hanya halal bagong sia neraka bari kurang dipresentasikan nih mah di Tangerang Serang yang kabupaten Pandeglang kiai nu kabeuli jeung nu teu kabeuli lobaan mana suarana lobaan nu kabeuli berarti lobaan kiai nu ka neraka cak masyarakat tadina aing mah teu jadi kiai bae ka neraka komo sia aduh ya nuturkeun kiai ban kula mah cenah atuh tadina mah endek anu itu lalaki ngan kiai kula ngajak ka awewe atuh kula nuturkeun bae lah ka kiai kula mung fitnah puguh eta fitnah keur datang tolol sia ngomong pangkos bener bae ulah mung fitnah lah nuturkeun kiai bae eta fitnah teh eta kos kitu tah eta teu karasa pan kunyana tah masyaallah nah ieulah kuda-kuda jang urang supaya urang teger di zaman fitnah ku ari paman ahabba ayuzahzaha minan nar saha jelema anu nikah hayang dijauhkeun tina neraka anin nar tina neraka durkala tau diasupkeun ka surga nah ieu mah geus hiji bae geus atatihi fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir fitnah pasti datang ketika fitnah datang teger jasanya na iman ka Gusti Allah asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun naon kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah sieun iman ka Allah iman ka yaumil akhir berarti geus tidak mentolerir terhadap fitnah-fitnah kos kitu ngajauhan tina fitnah nyalamatkeun diri menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi nyana datang ka manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina pokona mah nyana kitu-kitu bae keur sorangan kitu keur babarengan jeung manusia kitu bae geus percis kos dina engke bakalna kos tengah peuting aya damar percis kos dina sirah anu bulu buukna hideung aya hiji nyeng celing teteh naon ngaranna huwis bakal kadeuleu ge lamun urang teger dina agama sieun ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah berarti sieun ngajauhan tina fitnah di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeuleu ku sasaha sinarna percis kos tidak sirah kitu buukna hideung aya uis hiji yang celing hiji bakal kadeuleu
tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae. Terus ikir cerita ala kadarna doang fitnah kabelah dieuna fitnah tina televisi, fitnah tina HP, fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya. Engke bakal tambah deui fitnah dan berbagai fitnah. Geus puguh nu tadi caritakeun kabair pakabair mah baheula mangan sakadar teu saralat doang fitnah teh tapi teu ngalawanan kanu salat ku hari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat. Geus puguh ku baheula mah nu mabok eueuh di lembur ku hari mah mabok merajalela zina judi. Oh, penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman. Radio di pareuman aya kiai pemang pantes geus kitu teh. Ku ari mah aya kiai tah digedekeun. Nah, aju kiai na joget deh atuh. Mantap atuh ja kiai na ge ceramahna ge mawa keyboard. Henteu kumaha coba atuh ja kiai na ge ceramah ge joget ieu. Atuh di imah kiai na ge TV atuh aya 5 pan. Paranti nyana, paranti pemajikan, paranti anak, paranti tamu. Wah, ambalayangan teu jualan TV doang ka kiai. Fitnah jeung fitnah. Terus makin ka ditu makin parah. Terus disapirakeun bae ku kiai teh HP dianggap enteng, televisi dianggap enteng. Memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa. Ketika urang deuk berjuang mah butuh teh informasi silakeun, tapi keur henteu bandeukna naonan atuh. Nah makin ka dieu dirasakeunana makin loba, makin bahaya. Amburadul ka dituna sarua bae. Baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba, bunga bank riba. Eueuh nu tentang kamari ieu kurang kumaha teteh di zaman bapak-bapak urang komo bapak kolot urang mah kadenge ngejelengeng keneh teh rentenir teh haram. Bunga bank haram Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional nasional seragam kabeh mulai teh aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bahwa bunga bank teh halal di jamul jawamean. Masya Allah ku berani teh geus teu kudu dilawan tah mah suku sia jamul jawamean goyatul usulan los leg ku sia tapi urang mah geus boga anggeran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab kitu naon ngaranna Ihya na Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus teu kudu nukil bab saralah ku ari tukilan-tukilanana. Sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantaran dirina aya di dinya tukil, dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil, dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukil nyana. Jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu. Sabenerna mah eta teh riba teh tah nu diharam-haramkeun ku kiai eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna. Aya nu ngomong kitu lagi kiai. Tama kiaina bodoh sabenerna mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sabenerna mah perusahaan kiai nu sabenerna mah showroom tak kredit eta teh sabenerna perusahaan kiai santri teh kudu nama usahana kos kitu teh jadi teu capek tapi untungna gede nu sabenerna mah eta teh nu ciptakeunana kudu ku santri mun santrinya palalinter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh beuteung kieu teh. Mudah panjang umur bisa tobatna. Masya Allah geus kabali ngerjasa selidik horenganan kiaina anakna boga showroom. Atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos kitu terus bae beunang leg-leg apa ku kiai jadi orang koros mah tuh. Nah ieu timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyaritakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah ku teu seragam dina hukum teh maksakeun diri. Inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun fitnah teh bakal terus menerus hiji jelema nu salamet tina fitnah anu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir hartina tetep netepan dina sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain jang kepentingan rakyat, lain jang kepentingan masyarakat, tapi jang beteungna jeung nafsuna hungkul. Nu jadi tanggelan jeung bahasa mah jang rakyat untuk rakyat dari rakyat untuk rakyat bebejana mah horengan nanti dituna mah rakyat mah diperet jang
kehidupan dirina masing-masing. Gitulah bakalna di akhir zaman. Tapi tetep bae lantaran urang dijadikan ku Gusti Allah manusia. Sedangkan manusia teh bernegara-negara, kobilah-kobilah. Ieu negara kudu diurus ku urang. Teu meunang henteu kudu. Sebab lamun teu diurus ieu negara, engke agama bakalna acak-acakan. Nu mantak teu bisa kaluar di Islam mah agama jeung negara teu bisa. Tapi lamun urang make berdasarkan demokrasi, negara jeung agama bakal terpisah. Bakal terpisah. Manusia ieu adalah manusia eta insan sosial. Hubunganana sesama manusia jeung lingkungan. Ditinjau bahwa manusia ieu adalah insan sosial, eta adalah ngabutuhkeun kana tata cara. Tata cara teh yakni lingkungan-lingkunganana berarti kurang kudu gitu dibangun. Lamun ditinjau manusia ia adalah manusia buatan pangeran berarti ngabutuhkeun agama. Geus lamun urang ninjau bahwa manusia ia makhluk Allah butuh aturan Allah, agama ngaranna syariat. Namun urang neuleuh bahwa manusia eta adalah insan sosial, nu hubunganana manusia jeung manusia di jeung lingkungan teu bisa hirup sorangan. Kudu aya nu sejen, berarti makhluk sosial. Iyalah kudu aya penataan sosial, ngaranna politik. Berarti politik hirup di atas negara. Islam cicing di luhur negara, berarti moal bisa keluar antara negara jeung agama. Kitulah caritana namun urang nyaritakeun syariat. Dek ngembangkeun agama di atas negara atau negarana kudu ditata ku urang. Moal bisa keluar kajen ku kumaha ge agama jeung negara. Lamun urang negara bae teu make agama acak-acakan. Kos kuari ieu negara bae teu make agama, korupsi terus bae maling terus bae nu zinah teu dibunuh, teu diranjam, anu mabok teu dikukuha terus bae eta ngaranna negara teu make agama percis. Kos di Cikupa bae kieu. Ngaranna teu make agama. Hayu bae duit naon tah duit ngagabres bae tah eta nagara teu make agama. Ieu kos di urang ieu kos kieu nu mantak leuheung jelema nu hayang jadi DPR masih leuheung keneh. Siap ka neraka berarti teh jelema. Nu jadi bupati siap ka neraka lantaran geus teu make agama. Nu siap jadi gubernur berarti sarua jeung kieu Gusti abdi siap jadi gubernur di akhirat siap abdi dikerodokeun di neraka ge. Sarua jeung kitu sebab teu make agama. Teu make agama mana agamana atuh bari. Geus teu salat diatep, nyanana teu pernah ngajak salat, ngaranna teu make agama. Nu zina diatep teu make aturan Al-Qur'anul Karim, ngaranna teu make agama. Nu mabok diatep teu aya undang-undang sesuai jeung aturan Al-Qur'an, ngaranna teu make agama. Nu korupsi miliaran triliunan diatep nu maling kotok. Eta teu make agama nu kos kitu ngaranna. Tah ieu nagara urang teh eta. Deuleu kumaha teh berarti nagara leumpang teu make agama, siap ka neraka kabehan. Mulai ti RT calon neraka kabeh ka ditu. Aing mah lain ngomong lalagan beneran sia. Cek RT pan aing ngaji tinggal ngaji. Aduh cek RT aing ngomong ngaji deui minggu hareup mah sabodo. Sanu ngitas yang ngaji ka dieu. Ngaji ka ditu sia jeung bupati ka ditu. Bakal korupsi kabehan sia. Cek RT kiamat aing eureun bae ulah wae teh heula eureun mah. Kan gitu make agama. Sadar sia, negara urang teh teu make agama sadar. Sing sadar lain lalagaan, mana agamana? Cenah eta ka Mekah ge lain nyanyikan, nyana mah kan sarukun melat doang. Hayu tanyakeun ka kanu ieu janjanaran teu ditahan teh enten teh. Nyana mah kan sakuru, ka Mekah sia jual embe jual kotok, untungna jang aing sia mah kali itu pahek ajeun. Diteundeuna ge di itu jauh jasa 12 kilo 13 kilo sarua jeung kalari itu sia parai habak. Mun disompralkeun teh bahasa rakyat kos kitu. Bahasa rakyat mun disompralkeun teh kos kitu. Kamareka sia wahai urang Balaraja, aki-aki nini ku aing deuk diteundeuna jauh. Los sia deuk parai kajen malah mah banding paeh habak di ditu. Aing ngaracun hese mending paeh bae di ditu. Mantap kalau mun aya nu paeh teh ieu teh jamaah haji. Alhamdulillah.
eta bahasa mun dikedalkeun teh kos kitu. Sadar atuh teu sadar kos kitu. Da kumaha tuh? Ja urang merantap di ditu teh, nu ngadengekeun. Usul nu ngadengekeun. Tah eta bahasa agamaan ieu teh nagara teh. Ieu mun hayang nyaho mah. Kuari agama tanpa negara. Pasantren teh ngembangkeun agama, Al-Qur'an, hadis, kalam-kalam ulama dijelaskan teh cuman henteu bergulir secara praktis. Sia-sia aing-aing. Sia-sia aing-aing be ngaji, santri, ngaji mingguan, beres bubar. Atupan henteu aya anu ngondisikeun sugan aya DPR nyaritakeun salat di negara jauh. Sugan atuh ayakeun zakat, make undang-undang zakat teh lain sakadar dicokotan haji dipake ngabangun masjid lain gitu. Make pas aturan Al-Qur'anul Karim. Agama teh ngan sakadar dibahas di majelis taklim, dibahas di pondok pesantren, santri ngaji bari nundutan ieu kos kieu kos urang ieu. Komo nu di tukang mah geus beak 2 gelas kopina ge. Dengan sabar kieu ge. Eta keur nyaritakeun agama, tapi penerapan di negara kan henteu. Berarti agama berjalan dengan sendirinya, henteu diatur ku negara. Lempang masing-masing. Lempang masing-masing, agama lempang sorangan. Negara teu make agama. Kos kieu ya acak-acakan, mantap. Nu perlu ditangkap, teu ditangkap. Nu teu perlu ditangkap, tangkap. Lantaran henteu tek and zip. Tidak saling agama jeung negara teh. Islam mah agama jeung negara ngahiji. Gus Dur baheula nyaritakeun tidak jatuh agama dengan negara di Indonesia nya ngomong kos gitu. Sebab Indonesia bukan negara Islam, demokrasi. Walaupun bagaimana tidak akan nyatu dengan agama. Agama jalan sendiri, negara jalan sendiri pakai demokrasi. Tidak akan nyatu di Indonesia kecuali ceknya nanti kalau perang dulu. Gus Dur geus ngomong gitu, tidak akan nyatu di Indonesia agama dengan negara. Agama jalan sendiri masing-masing. Yang Kristen jalan, yang Katolik jalan, yang Buddha jalan, yang Protestan jalan, yang Islam duduk tempat. Ayo geus sakieu kesieupan. Artinya jalan masing-masing sebab teu dikondisikeun di negara. Teu dikondisikeun di negara. Aturan-aturan agama negara teh aturan da aturan Walanda bae. Iya, kos kieu tah, ndak mal akur. Kiai salilana ngan saukur pake kokoset bae, ku lurah, ku camat, ku bupati, datang ka ku presiden. Geus kokoset mah singkir sia ka ditu kiai. Jam wali pake Qur'an mah negarana lain make negara Qur'an. Mantap kiai anu mimilu dibuntut pamarentah kiai kokoset. Kiai dipake kokoset teh nu kos kitu teh. Datang ke nyana, ini kan negara kita, tanggung jawab bersama. Kiai pun termasuk di dalamnya. Mari kita sama-sama. Siap ya kiai teh. Yuk kiai kita jalan. Ayo. Kok kecil amat? Nggak ada kendaraan ini. Oh ya dikasih kendaraan. Ya siap. Rada gede tanya. Kendaraannya jelek amat. Bere di mall. Siap. Kiai kokoset makos gitu. Ayah kendaraan ngahoak. Kendaraan cicing. Eta kiai nusok pakai kokoset. Biasanya kayak Golkar takut gitu. Iya tah ini negara tah. Tapi iya keur carita sekelumit takos gitu tak moal ngahiji. Datang ka kumaha ge di urang mah ieu teh moal ngahiji sebab bentuk negarana lain negara syariat tapi negara demokrasi. Demokrasina ge di urang teh encan demokrasi anu jelas. Demokrasi masih keneh abang-abangan. Demokrasi anu geus make masih keneh can jelas demokrasina. Ngan kieu kaayaanana kieu lah buktina tetep bae negara urang keur kieu kaayaanana urang bangun tetep tanggung jawab terhadap negara wajib. Apa kudu lepas teu bisa lepas atau lamun lepas udah jadi bupati, udah jadi gubernur, udah jadi presiden, atung ke Amerika nyerang ka urang. Tetep bae bentuk RT. Tenang teh. Jadi RTD gua RT. Lurah biasa lamun bisa mah nya ge jadi lurah jadi camat bisa sesuai jeung aturan atuh pangheulana ka sorga nya ge ngan moal. Lamun aya lurah aya camat aya bupati gubernur ieu teh bener-bener di Indonesia kemudian make aturan-aturan agama pangheulana ka sorga ngan moal.
Sekali deh. Lamun aya lurah, lamun aya camat, bupati, gubernur, ieu kabeh sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'an. Panheulana ka sorga nya lantaran nya pemimpin ngan moal. Endeu kumaha tuh janteu. Tah, kos kitu. Nah, iyalah negara urang kieu kaayaanna tetep bae kudu aya bae lurah, aya bae pamong, aya bae utusan bupati di daerah camat, kudu bae aya bupati, kudu aya gubernur, kudu bae mun eueuh doraka kabehan. Tetep bae tah cak kiai boleh tah. Boleh ya kadeukeutan atut cenah ieu. Ayo sarardi saya gua ari. Sardi nu mantak sedih kunaon emang kiai nu mantak sedih geus nyaho jasa di ditu tah tanda tangan kiai di Tangerang geus aya tanda tangan jang atuh tolol tah kiai cekna mah aing teu nyaho meureun nyaho di Cisoka geus aya di Blaraja geus aya nu can mah di Pasar Kemis doang can kabere duit bangun eta komo Pandeglang jeung Serang mah rarempag ya Allah ya Rabbi deuk dikamanakeun eta otak kiai deuk dikamanakeun eta pemikiran kiai anu nyana teh kapan didelekeun ku Gusti Allah salah milih lain sakadar salah di akhirat tanggung jawab si kiai dituturkeun kiai mah ku masyarakat di tukangna kumaha lamun masyarakat ye abdi mah milih ge turutan kiai cek kiai teh jai mah ngajakeun teh ngajak kiai yo jadi kitu kan izin mangke urang di masa di kitu lho kiai ngajak hari tadi panggung teh gigieuan teu bisa kukumaha. Eta kiai ngajak emang kunaon itu? Dibere duitnya, kula olong teh dibere duit. Kiai mah dibere nya. Atuh dibere ge aing mah jangan setik. Atuh dibere karena 2 kali kan, 3. Aduh isin lalakon makan. Coba urang tah kalalakon akhirat ieu mal kebal deui ge trek paeh. Lalakon ka ditu geus ganti isin amat mun dikitu-kitu ku masyarakat. Kuari diisin-isin ku masyarakat tapi engke di alam ku Allah maning engke di alam ku Allah daripada kuari disanjung-sanjung ku masyarakat hidup ngan saukur sajuta juta ceuhil dan naonan tapi di akhirat dikerbakeun ka neraka ya Allah cak malaikat Jibril kiai yang kemarin hidup-hidupan beserta yang hidup-hidupannya berjamaah alhamdulillah ka mana ya neraka siap coba pulah pilih saya tik wa man baya imaman cegang jeung nabi saha jelema anu sumpah setia terhadap pemerintah pemimpin fa'atahu sabqata yadihi wa samrata qawdihi sumpah setianya na sasalaman beat sumpah moal keluar mencari dukungan lain jeung sumpah luar biasa setiana penuh hati buah hati nah benar-benar ngatukung kelanjutan bangsa jeung negara khalifah ya baheula beat saya akan siap membantu Abu Bakar Siddiq di zaman Sayyidina Umar beat saya siap akan membantu Sayyidina Umar nyawa pun taruhannya jadi ketika Sayyidina Utsman saya siap cek sahabat membela Sayyidina Utsman sasalaman beat geus kuku bage hulu jadi suku jadi hulu siap beat ngaranna sasalaman sepenuh hati kitu kene zaman Sayyidina Ali kitu kene di zaman Sayyidina Muawiyah terus eta khalifah kamari ge di zaman Presiden Soeharto beat orang Golkar tapi itu khusus kemanapun anda tetap akan saya bantu sekalipun salah tata kiai ge kos gitu kan saya beat sebab pondok saya udah dibangunkan oleh Golkar beat saya anu geus dibere mobil beat anu geus dibere ka haji ke Mekah beat kiai oplo beat teh kos gitu zaman Golkar tah ieu beat teh demi bangsa jeung nagara nu imamna adil sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'anul Karim tah lamun aya imam dijenengkeun beat urang baheula mah beat sasalaman lantaran ziroi kuari mah beat eta melalui pemilihan umum eta beat ngaranna sing ada teh beat eta teh ngaranna teh beat urang memilih teh sarua jeung beat
ai baheula masa salaman sepenuh hati lantaran ziroi nu milihna ku ari mah kabeh sarua bae ku ari ge beatkeun dengan melalui kartu eta teh beat sarua jeung kieu mun dibahasakeun mah ku ahli munazarah mah eta ge dakwah dimdiah kan ngaranna jadi lamun dijabarkeun mah kieu urang milih tak kadinya teh set ke SB misalna ieu mah SB kabeh kan ieu cek beda kadewe Demokrat lain deui sarua jeung kieu ieu Gusti abdi sepenuh hati memilih SBY akan saya gitu bantu apapun yang terjadi di negara ini andai kata ada yang merusak tentang kepresidenan tentang jabatan tentang berjalannya negara tentang dan lain-lain sebagainya saya siap membela kamu wahai SBY demi bangsa jeung negara tak eta orang memilih teh sarua jeung kos kitu bahasana ulah pajar sambarangan teh beat maknawi secara dijelaskeun mah kos kitu baheula masa salaman demi Abu Bakar Siddiq demi Allah demi Rasul saya siap membela Abu Bakar Siddiq kemanapun dimanapun kapanpun andai kata terjadi peperangan saya yang paling dulu eta beat karena sasalaman sumpah setia terus kebelah takwari mah henteu ai kos kitu mah ngan beatna di jero tetebeng make paku urang set di beat ieu ngaranna eta teh engke dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah di mahsyar teh pertanggungjawab emang henteu dicatet ku malaikat ieu teh raqib jeung atid nah dideleukeun ustad tad ke mana tad ya mana tad ditanya alusana siap tanya kayak orang di akhirat Ustad Muhyiddin maju gak geter-geter jaga siapa ini kuwaca deh baiklah milih iya tah ayo Golkaran di dia tah nah iya tanda tangan nyolok siapa kan bener siapa berarti ngadukung Soeharto nya jeung Golkar naon sih alasan adinya 3 juta terus pelaksanaan negara jeung agamana beresan teh ulah mun teu nyaho kadinyana mah ngan saukur eta bae lah lumayan dibere minyak segala perkara itu siap ka neraka siap teh siap kan kumaha tuh ieu tah beat eta teh beat bener lamun urang geus beat set kemudian ieu teu ngalaksanakeun aturan-aturan negara aturan-aturan agama urang nu geus beat teh mohon ka presiden mun di akhirat hayang salamet datang waalaikumsalam Pak saya kan memilih Bapak kemudian Bapak tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan aturan agama daripada saya nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir atau nanti oleh Allah oleh malaikat yang mewakili Allah nah ini saya lebih baik bahwa saya sekarang keluar dari beat saya sebab tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan agama salam cek presiden udah stres naon tuh budaknya hayu siap berani kos gitu salam tuh berani bahaya ji balai lalagan emang ngaji ya ngaji cenah atuh ka presiden mah ge teu sanggup datang sia ka lurah asal aya tanda tangan lurah bae bahwa sia teu ngadukung ke di akhirat bawa tah malah masih wasiatkeun habak mun aing pae eta tulisan asupkeun habak bisi abe malaikat maca ka aing bahwa aing geus kaluar di dukungan eta teu beres ya dukungan ieu eta teh dipertanggungjawabkeun mantak ngahuleng jelema anu mikiran akhirat teh aing ngadukung berarti beat teh dihatanya di hadapan Allah kuari keur carita leutik da 1 juta 2 juta gedena kendaraan ka dituna bisa ngabangun tapi di akhirat dikerebekeun di neraka masya Allah otak pasang tatang korak kiai ulangan seukur kituna doang ih cipan urang mah pamimpin ih kumaha ieu tah aduh panjang ya hadis ieu teh ya di dituna panjang ieu mah singkat eta kos kitu penjabaranana balikan deui jelema nu beat ka imam sumpah setia memberikan lambaian tangan atau sasalaman dengan sepenuh hati maka pal yutiu wajibnya nurut ke pemerintah wajib
ini statoa lamun mampu. Nah, lamun urang geus dukung salah seorang pemimpin nu jujur, nu adil, siap tempur perang nyawa taruhanna. Andai kata aya deui nu nyieun pamimpin atawa nu hayang atawa anarkis atawa bugot ingin menggulingkan macam-macam tah. Di cara Islam mah bugot. Jelema nu hayang ngagulingkeun padahal eta teh jujur tapi dek digulingkeun. Pandang urang. Paeh ge eta teh sorga. Goblok sia dek nurunkeun presiden anu jujur nu adil, aing heula. Yo aing dihareup. Paeh aing mah nyawa coplok sorga. Tah ngabela negara bangsa teh kos kitu. Asal nu dibelaanana nyana ngabelaan urang. Ai urang ngabelaan nyana, ai nyana teu ngabelaan urang. Pan eta mun kitu tuh atuh masyaallah sakalina dibere paranti masak teh nu harejo naon ngaranna? Gasing beledug melulu. Nu korban geus loba jasa. Kamari ieu deuk naik bensin geus pahara mobil rarusakan. Eta emang demi rakyat tak lain sih kos gitu. Ayo coba lamun dicaritakeun satu persatu na, masya Allah mana nyana ka rakyat. Ai rakyat pa teu meunang teu kudu ngadukung nyana. Bere duit jangan ngadukung. Teu meunang ngomong salah. Ai nyana hayang didukung, ai urang teu daek didukung. Nyieun SPP teh bae datang kapae deui teu timbul. Eta kumaha. Masya Allah, eta pak nu salah leutik encan nu dilaluhur Bandung. Masya Allah. Ih, pohara jasa. Geus teu kudu dicaritakeun ku lamun dicaritakeun Tangerang bae rincianna Tangerang bakal murikak bulu. Kulantaran bakal murikak bulu aing mesti jadi hileud bulu ulah. Komo negara mah, aduh luar biasa. Prabowo kakarak ngajelaskeun tentang saeutik rahasia negara geus hampir-hampir. Di Indonesia teh aya aset negara anu disembunyiikeun. Prabowo pernah ngautarakeun kalau ini dikelola oleh bangsa kita. Cak nyana cak Prabowo, gua mah nyampaikeun Prabowo ye. Gua kerja di Prabowo lah sagadeng ye. Hampir Prabowo. Tak. Awas, bahaya. Oh, paingan ngeunaheun make dasi di luhur. Orang aya nu kitu-kitu. Gaji mah tah satai kuku bisa dibikeun ka urang. Oh, eta mah. Ieu mah rahasia bae tanya. Kebejakeun deui atuh. Tuh, mantap waris sorotan Prabowo luar biasa lantaran nyana pernah membukakan tentang rahasia saeutik tentang eta. Oh, lamun dikelola bari pohara. Tapi tetep baik kanajan kunyana ge can puguh keneh bae. Ja geuninganan kitu deui kieu deui. Ta ieu kuari mun ieu mah keur nyaritakeun jelema beat siap membela pada salah satu pemimpin, siap tempur, wajib nurut lamun mampu, mun aya deui nu endek ngagulingkeun wajib ku urang ditopang supaya ulah jadi. Bahkan cak Kangjeng Nabi andai kata aya jelema endek ngagulingkeun seorang pemimpin anu jujur wadribu unuqul akhar penggal beheungna paehan berarti titah diperangan bugot-bugot. Mantap karita ingat baik kalau make Hasyim Muzadi, hati-hati dengan bugot-bugot nyana berbicara atas nama partai atas nama NU. Bugot-bugot eta tah. Ngan kadituna bugotna kitu sih cenah mah. Kitu. Ah mau dibejakeun lah kukulna lah. Balik di ka tukang berarti kita ngomong. Eta teh keur ngedukung salah seorang, kemudian eta bugot-bugot ngan ku Gus Dur bae. Enggak ada bugot-bugotan cenah di Indonesia. Enggak ada yang jujur cek Gus Dur dia tah bicara ricing pan KBH. Gus Dur mah kos kitu, aya nu deuk ngadukung linteuk aduh. Padahal ngadukungnya enggak ada bugot di Indonesia macet Gus Dur teh. Sebab enggak ada yang jujur. Jadi udah aja bagaimana nanti guling-guling atuh ceukna udah. Ganti lagi, nanti begitu lagi ini. Ngomong sakadaek da we ongkoh teh budak. Atuh.
kos gitu dek dibantu bong kan eta nyana di istana teh nu dek ngabantu pohara jasa NU seluruhna ngabantu Ansor dek ngabantu Bansar dek ngabantu Garda dek ngabantu di luar eta partai dek sabaran nu ngabantu ulah sampaikan ka lengser Cek Gus Dur apa-apa nggak usah dibantu saya cukup dibantu sama Allah aja urusin kamu aja cuy ya udah saya mau pulang aja pakai celana pendek aja lah giliran dek dibantu embongen pan hese di Gus Dur mah tak kos gitu tah nggak ada bugot-bugotan si Gus Dur teh iya mah andai kata tah kos gitu seorang pemimpin dek digulingkan bunuh nu dek kagulingkeun anggap bugot mun pamimpinna adil ikut cerita hadis ya mah wa kana Abdullah bin Umar kayaan Abdullah bin Umar nyarita kieu atihu tunur badai ka sultan tapi fi taatillah dina nurut ka Allah dina taat ka Allah instruksi pemerintah tuturkeun wa'sihi fi masyiatillah tapi maneh kudu nyulayan ka pemerintah lamun dina maksiat ka Allah lamun instruksi anu maksiat ulah dituturkeun lamun instruksi anu taat wajib tuturkeun tinggal gitu bae wari instruksi anu taat tuturkeun instruksi anu maksiat ulah sakitu bae qala ba'dul ulama wal muradu bi qawli fadribu unuqal akhar huwa azluhu wa khal'uhu la qatluhu wa mautuhu cek ba'dul ulama nu di murad fadribu unuqal akhar bahasa Kangjeng Nabi cek tadi penggal beheungna ta eta azluhu wa khal'uhu majaz berarti turunkan singkirkan la qatluhu wa mautu lain kudu dibunuh qala badhud al muradu bihi nu dimaksud ku ucapan Kangjeng Nabi fadribu qat'u ra'sihi wa idhabun nafasi bunuh beneran lantaran didukung ku hadis dulu ala hadza qaulu fi hadisin akhar fadribuhu bisayf aya bahasa bisayf ka ila mangkama kumaha aya na bae tetep perangan wa huwa zahirul hadis cuman dihartina kieu cek urang mah ye eta teh bahasa naon kitu tafsiran padribuhu maksudna lamun aya hiji pamimpin kemudian aya nu deuk ngagulingkeun tak nu deuk ngagulingkeun ku urang wajib kudu diperangan sampaikan ka dibunuh maksud dibunuh teh aya nu dibunuh beneran bunuh pokona mah aya anu bahasana dibunuh cak Kangjeng Nabi tapi nu jelas mah lain dibunuh singkirkeun ulah aya dibunuh mah tapi dikuatan ku hadis tadi bunuh ku pedang di mana bae kumaha bae bunuh tak ieu teh disyaratkeun lakin surito fi dzalik ayakunal awal adlan pamarentahna pamimpinna nu adil jadi lamun aya pemimpin secara nasional adil pertahankeun lamun aya pemimpin gitu lokal gubernur misalna adil tapi sesuai jeung aturanna pertahankeun lamun aya pemimpin bupati adil pertahankeun lamun aya gitu lurah adil pertahankan tapi lamun henteu adil terserah rakyat dek diteruskeun mangga dek teu mangga jadi berarti urang teh beat membela bangsa jeung negara berarti kudu ngadirikeun pemimpin wajib ngadirikeun pemimpinna urang kudu peduli bahwa ieu negara urang jang supaya lancar agama politik nah ieu kudu dibentuk negara pemimpinna kudu nu adil teangan pemimpin nu adil beat orang melalui pemilihan umum colok orang toblos orang mun teu dibere duit teu dek nyolok eta tah nu bloona mah tah kuari geus ngarep-ngarep ira turunnya jajan turun kana wae ira turun rakyat teh tolol kabeh deui mending mun tilok ngaji menusuk ngaji ge karitu nusok ngaji ge karitu tah aya dibere duit gampang teu dibere duit henteu jadi kepedulian padahal eta teh ganjaran mantap kuari mah gas ulah make mikiran-mikiran duit kuari dek milih presiden saya presidenna aing mah teu perlu dibere duit komoletik mah kecuali gede jalan teu perlu duit nah geus adil ya sana ya adil ya geus nurani urang kaji ku urang ieu ke nyana ngomongna kumaha kemudian sepak terjang awalnya di mana kumaha oh iya berarti pemimpin pilih ke orang gitu kene gubernur iya pembangunan geus rada bagus ya aya tapak di masyarakat maju deui aturan-aturanna dibandingkeun jeung sajen-sajen rada bagus pilih ke orang kemudian bupati gitu kene iya aya pembangunan sekian persentasenya lumayan pilih ke orang eta meunang ganjaran milihna nah setelah kurang dipilih
sesuai jeung nyana tatadina janji urang milih aiprak barang tak teu akur jeung perjanjian datang urang ka imam bupati. Assalamualaikum henteu rek nanaon imam bupati minta tanda tangan bahwa keluar kula tina dukunganan engke daripada di akhirat engke ku malaikat kula. Ieu mah tapang tanda tangankeun bahwa kula teu keluar. Sakitu bae. Balik mah teu boga ongkos bentang ongkos. Cak bupati sial dah budak kitu. Tah eta kos kitu. Nah ieu ngaluar dukungan kanu teu adil kudu jelas sabab kumaha baheula urang beat mah jelas atuh urang kaluar lagi kudu jelas. Lamun adil teruskeun urang di alam ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu lah urang terus-terusan moal eureun-eureun pilkada, pilgub, pilkades, pilpres balik deui pilkada pilgub pil balik deui kitu bae pil-pilan bae mah teu eureun-eureun ya ka eta kudu boga aturan urang teh pilih sesuai nurani demi bangsa jeung negara aing ieu teh nu kudu dipertahankeun cek agama paeh ge sorga ieu agama aing ieu teh pertahankeun kudu nyieun pamimpin tapi awas nu jujur jeung nu adil sakitu bae wallahu a'lam.